Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng duriat di luhur ombak bagian kagenap. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Suma enggak supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Cuk Bapak tong parebut kia atuh aya nama tos Bapak nembe wakil Bapak nyaeta dulaga terus katardud geus kitu tuluy ka dikul ti dikul nembe deui ka Abdul Leleh terus ka Ngabandeleh kumaha satuju Kapten Dalung mere peraturan tah satuju kitu mah satuju pisan ku Bapak diatur Abdul Leleh pokna bari ngareret kanu gigireunana nyaeta Ngabandeleh nya atuh satuju we kuring ge nah ieu teuing datara kasebut aya urutna nu kitu mah kajeun teuing lah tardud satuju jeung bari hanjelu peda hayang ka hijina ngadahar seredan luluguna padahal can puguh-puguh acan merebutkeun Dalung tanpa eusi tah kitu mah bener ke Bapak rek nempo heula kumaha geus dangdana atawa acan awas ya sadarea ulah ngarasa kabita sabab ayeuna bagian Bapak heula cek Kapten Dalung. Mangga Pak wilujeng angkat, wilujeng bahagia, sarerea ngawilujengkeun. Herni nu harita geus dangdan ku pakean anu saukur tambah ruak rawek teuing teu make anu hararade, malah milihan nu panggoreng-gorengna. Hadena di dinya loba pisan pakean rangkap. Atuh Herni ngarangkep pakean teh ku sababaraha rangkap rikip tur moal bedah ku angin topan. Neng, nah ieu sanes ngangge raksukan nu sae kapan seueur Ki Warid ngasongkeun anu panghadena ka Herni. Mang, kuring mah moal arek make pakean nu hade sakieu oge cukup tur kuringan sakadar nginjem mungkul tambah make anu ruksak damung teu kapaksa mah kuring teh arek make pakean ieu tembal Herni bari melong ka Ki Warid. Neng, nah geuning neng mah bodoh da dikubrakeun ieu ku juragan pamegat mangga bade nu mana-mana oge nu dianggo sanaos nu pang modelna pangsaena oge sumangga teh teuing Ki Warid ngahulang teu hayang mang kuring mah taratuman make pakean harade lantaran sieun mangaruhan kana badan kuring moal daek jadi kembang kapal ieu anu saukur arek disaresep maduna kuring nyaho dunungan emang teh penjahat. Herni nyarita ka Ki Warid teu didingding kelir ae neng ulah tarik-tarik teuing nyariosna milih aya nu ngintip omong Ki Warid meuni ngahulang teu nanaon mang kuring mah rek dibejakeun ku anjeun jig teuing tapi kituna kade emang rek loba carita yen kuring nyarita kitu lantaran kuring mah ka emang percaya yen emang digawe di dieu sakadar pikeun ngabela nu jadi anak pamajikan atawa lain ti eta meureun aya deui hal nu sejen. Herni nanyakeun soal ayana Mang Warid. Neng mah ku binangkit salaresna emang teh kapungkur tukang ngalalauk nu sari dinten pangasilan tina lauk kitu ge tara seueur mung saukur cekap sadidinteneun hiji mangsa emang teh nyakitu atuh waktos nuju belayar emang teh sadayana sareng rerencangan kaleled ombak kawantos angin sanes lumayan ageungna parahu tibalik emang katilu rerencangan ngiring tibalik ka laut kaleresan emang masih kengeng sempet muntang kana sisi parahu lajengna sateka pola nyalametkeun diri tuh di laut itu pisan lempengan itu neng duka kumaha emut-emut emang tos kabantingkeun ku ombak we kaditu teras emang ditarulungan teh ku jelema-jelema ieu serta dipaparin syarat yen ulah indit ti dieu kedah tetep jadi gandek saena emang di lembur tak can gaduh kula warga. Herni ngadenge kitu teh curucud cipanona ras ingat kana kajadian sorangan kuasa sanasib pisan jeung Mang Warid. Geuning neng tebet nangis Warid nanya lantaran heraneun ku Herni dibejaan kitu bet kalah cerik sotenan kuring ras ingat watir ku emang tada teuing harita emang teh kekarebekanana sareng emang kumaha waktos harita teh emut
Herni tengah riwayatkeun deurina sabab eta mah Rusia pikeun manehna. Kalintang Neng nganuhunkeunana dugi ka mili Citangis jalaran manghawatoskeun kapun emang. Waktos eta emang teh laras henteu emut di itu di ieu nanging saparantosna enjing-enjing emang bet jol-jol aya di basisir ieu pisan warid pok deui nuluykeun caritana. Kutan kitu. Syukur atuh emang ari salamet mah. Ti mana asal emang teh? Emang mah pituin urang Banjar nanging ngumbara di Merak ngiring karerencangan kawitna mah pedah di lembur sesah Padamelan. Oh gitu. Herni bari ngahulang keur kitu. Warid Kapten Dalung kakatrok bari gegeruan ka Ki Warid. Ulan Ki Warid mani jeung ngarenjagna keranan ngajawabna. Kumaha juragan istri teh tos leres dang dosna? Pokna bari gebrai taya antara deui mukakeun panto kamar. Atuh pikeun Herni teu bisa kumaha onam deui tadina rek ngabohong can beres wae dangdana. Barang breh nempo Herni kacida pisan manehna teh ngarasa katajina. Sanajan pakaian sederhana malah lain wae pakaian hade pakaian kararucelna. Tapi narik sari ngahudang rasa rupana. Ditetep potongan bangetna tarang bulan sapasi halis hideung ngajeliprit ngajeler paeh panon curuluk bulu panon cara rentik pipi anu omyang kulitna karentit di mana seri bibir ipis kucup gali ngadaweun eceng sanajan teu dilipen setip teu matak ngurangan pi kauruyeunana. Herni kacida keheulanan barang nempo Padalung atawa Kapten Dalung netep wae lamun seug kawenangan mah hayang belewar wae maledog ku tampolong lamun dina kapal udara mah kantong lamak paranti nu mabok ongkek teh di kantongan. Warid deuk naon maneh aya di dinya? Kapten Dalung nyentor ka Warid dumeh manehna aya di dinya jeung deui asa kahalangan. Sumuhun kapan piwarangan juragan maparinkeun anggoan? Nah atuh kalah cicing jeung deui maparin anggoan teh lain nu harurung harerang kalah mere nu jiga panyopahan nalai dan Neng sumuhun juragan istri teu keur saon nun tembal Warid bari nyerenge. Kapten Dalung ngahulang bari pokna deui nyentor kaluar maneh kaluar. Purungkut Ki Warid mani pupurungkutan kawantu sieunun jeung nyaho kana sagala adat istiadat Kapten Dalung sok sahaok kadua gaplok. Ki Warid sampoyong keluar bari ngareret heula ka Herni. Sing atos-atos we Neng kade kituna teh harewasan nepi ka teu kadenge ku Kapten Dalung. Gebrug panto kamar ditutup Herni murolang bari kacida dagdigdugna rewas pabawur jeung kacida keheulaunana rujit Neng jona oge. Geningan gelisna keranan. Nah sanes ngangge nu sae tuh perhiasan anggo kangge saha deui. Cakakak Padalung bari ngomong sarta nyamperkeun kanu keur diuk. Jung Herni nangtung bari nangkep harigu. Kumaha ieu dilayananana jelema kieu? Susah aing mah. Duh Gusti nyuhunkeun pitulung. Keun kumaha engke wae ceuk geurentes hate Herni. Geulis kumaha Nung? Kumaha kira-kirana tos sayagi? Ceuk Padalung bari geus ampir deket. Sayagi kumaha Pak? Herni nanya bari camerut. Geus Pak deui engkang gitu. Sayagi ka engkang hibur engkang dinten ieu waktos nu ieu di kamar ieu pisan. Astagfirullahaladzim. Herni ngarenjag lir ngadenge sorak geledeg ngadenge ucapan Padalung kitu teh dadak kukurayeun. Aduh henteu aya pisan kasabaran Kang piraku dinten ieu kada hiburan sanes kanten. Kapan abi teh masih keneh capek. Herni ngolo supaya Padalung rada pepes nafsuna. Gelis Granny hiburan nganggo capek kapan kasebat nage hiburan Granny ka dieu geura
jika nu teu tahan nahan nafsuna padalung tambah ngangseg ka Herni teu bisa kumaha rek lumpat ka mana tinggal rek main lidah wae sabisa-bisa mepes nafsuna. Nda ampun Kang, ulah palai kikituan dina danget-danget ieu sing waspaos kapan abdi teh masih keneh capek sareng deui ieu abdi teh mangga bade ditikah dikumaha-kumaha oge ku Engkang sok asal dina waktu nu sae. Greni, Engkang kacida cintana ka Greni sakadar Engkang hayang hiburan ku bahan nu kinten-kinten karasa wae Greni. Padahal ungkapnya kala pepeteyan Herni manisa kerawakna Herni ngadeg-deg bakat kurowas jeung sieun. Kang, ampun ulah kikituan abdi kangge saha deui engke oge kapan engke oge kangge Engkang ku anjeun ayeuna lepaskeun abdi ulah dicepengan nyeri awak abdi teh Kang. Nada ampun kalayan kasabaran Engkang. Herni sorana halimpu malar nafsu ulah rek tulus. Greni, nah moal maparinkeun sakadar panglepas haus Engkang tina duriat tul asmara Engkang nu nyongkap. Kang, wayahna abdi teh nuju Herni teh kaampuh nyaritana kapengkak ngerasa hayang jejeritan tapi sadar kana dirina yen moal matak pisalameteun jiwa jeung kahormatan lamun dilawan ku bedang deui sabab kapan dina tempat nu sakieu katutupna. Nuju naon Greni? Kap Herni ditangkep buah hariguna mani diadu jeung dada padalung nafsuna beuki tambah ngadeg-deg. Herni kakalieusan da diancam pipina ku padalung mani geus kumetap bari jeung kumis jiga nu hirup. Kang, ampun abdi nuju dicegah paantel kulit sareng hiji pamegat lamina 3 sasih. Upami Engkang ngarempak cegahan abdi pasti Engkang ku anjeun bakal cilaka. Herni satekah polah sanajan bari ngabohong. Nah laras Greni, laras eta teh. Laras Kang, abdi nuju dicegah paantel sareng pamegat sumawonten pipi oge ulah bade paantel. Tembal Herni sekali deui sorana ngadareg-deg. Oh, ti saha eta cegahan teh Greni? Ti hiji sesepuh nu kengeng dipercanten malih upami telepat tiasa ngagoncangkeun laut. Upami abdi ngalabrak cegahanana pasti cai laut bakal goncang, angin topannya pulaut, kapal serang awak-awakna tiasa kerem sadayana. Ngadengi kitu mah padalung ngahulang serta boga hate mangsa reming sieun da manehna teh di lain-lain ge jiwa pelaut atuh harita keneh leuleus hatena sot ngalesotkeun Herni. Greni, Engkang mal burung sabar ngantosan dugi ka tiasa deui Greni patepang sareng hiji pamegat. Pek antosan di dieu Engkang bade kaluhur. Kapten Dalung teu ngareret deui tuluy indit sanajan pinuh ku kahanjeulewan. Herni ngahulang teu lilabluk nyuuh sarta cerik sumambat kana dirina. Nasib nepi ka kieuna Gusti nyuhunkeun pitulung. Ibu, ama, abdi teh cilaka upami kirang-kirangna tiasa mah ngolong-ngolona ka jelema jahat nu bade ngaguna sita kahormatan abdi. Herni teu eureun-eureun sesegruk beuki lila beuki karasa nyeri perihna. Duka teuing kumaha nasib Herni pi engkeunana. Teu karasa deui geuning geus aya 2 poena ti sabarang anda jeung ondi disergap bajak laut teh harita di basisir pelabuhan Merak. Keur gorgar jalma-jalma patembalan nyaritakeun aya nu nyewa parahu geus 2 poe 2 peuting taya datang-datang. Kaget dewek mah euy, nu nyewa parahu nepi ka teu balik-balik, buah-buah teu balik deui sotenan, terus dibadog tah ceuk nu saurang. Moal salah lamun kitu, ayeuna mah tong sok loba deui carita. Hayu urang susul ku urang sarerea. Mangka sing ngabring sabalad-balad urang bawa pakarang anu sareukeut, bisi maranehna kapanggih ku urang teu ngaku yen meunang nyewa ti urang, tah parahuna teh. Ku urang bacok ku sararea tong asa-asa deui ngalawan mah dicacag we piranan jelema 2 luk. Baturna pok ngingkilikan kanu disewaan parahu teh. Ayo atuh kumpul we ayeuna mah sabaraha jelema? Mawa 15 jelema ge cukup.
piraanan arek ngalawan dua manusia kitu ge lamun teu ngaku, tapi moal salah manehna teh penjahat-penjahat tukang malingan parahu di tempat urang. Dajengnya na kuring ge geus dua parahu layar wungkul nu leungit teh nuker nyang saya dina parahu ngilu nyarita. Nya ayeuna mah kumpul siap ayo babarengan urang ka laut. Breng pada siap papakean hararideng wungkul teu samodel bajak-bajak laut. Ari bajak laut mah papakeanana geus modern persis koboi. Parahu maju, komando nyorowok. Geus kitu mah bring parahu layar ngabring aya 10na nu tumpakna sapakarangna. Taya nu lemor malah aya nu mawa tumpak sagala rupa. Anu timangkukna kakelayangan di tengah laut di antara supitan Sunda nyorangan tahan lapar tahan tiris jeung kacida tekuna neneangan buah hatena nu leungit waktu keur sare. Jatnika kacida pisan kabungbulenganana saban peuting mun sarena parahu teu weleh kaimpikeun beurang ting kolebat dina ciptaanana taya deui iwal ti herni. Teu kanyahoan deui bola kidul maningaleut parahu ditarumpakan ku jelema-jelema nu cerangkung gede sarta papakean hararideng nyarorenkeun atawa nyarorendangkeun sarung di arikat sabareh mah. Itu aya parahu, stop parahu. Nutina abringan parahu teating corowok. Atuh Jatnika ngagebeg tuluy ngareret ka nuting corowok bari ngarancungkeun bedogna. Itu teh abringan bangsa naon? Wah, moal salah bajak-bajak laut. Ieu pisan jigana anu geus maling herni teh. Jatnika tagen melong kanu keureng abring nyalalampeurkeun. Hei, anjeun manusia ti mana? Kariokeun eta parahu. Sidik ieu parahu kami teh, bangsat. Jol-jol corowok wae malah jeung ting alambar bedogna. Kuring bangsat. Bangsat naon? Jatnika murolong bari teu gimireun jigana teh hatena geus nyangka yen ieu pisan moal salah deui anu geus ngamangsa herni teh. Bangsat parahu kuring, anjeun nu basa ngabadog. Mun tatanya heula si laing teh ulah jol-jol ngangaranan bangsat ka kuring. Jatnika teneng sakitu ting alabar bedog teh teu dipake karisi kasieun atawa karempan. Malah manehna sorangan mah teu pesok petok-petok acan. Tetela lantaran eta parahu nu kuring ceuk nu bogana. Tetela ieu nu maling herni. Ieu pisan parahu nu geus mere bukti teh. Moal salah ku parahu ieu herni dipalingna. Tah ayeuna sidik nu boga parahu teh ieu geurentes hate Jatnika. Silaing tong melohok mata pada tapi rasakeun namun silaing teu ngaku dicacag ku dewek jeung sabatur-batur ngarti. Sabalikna dewek rek minta bukti silaing tas maling pamajikan dewek. Ta buktina mah parahu silaing aya di laut ieu tur aya getih ucret-acret. Jatnika pok ngomong nanyakeun herni. Iraha dewek maling pamajikan silaing kurang asem nyangka-nyangka teu bener ka dewek. Buktina parahu ngangkleng sarta kosong. Meureun urut silaing sarerea maraling awewe. Namun teu bukti ku kami diamuk. Ayo lawan-lawan batur. Teu antap parah deui celeng tina parahu teh ngarajeleng nyerang. Tapi Jatnika rikat. Celeng. Aw. Bari dirampas bedogna. Urang merak teh sarta digejeburkeun. Hei, kurang ajar. Celeng. Aw. Dijebur deui musuh Jatnika jadi wadah laut. Sewotna anu perang di luhur ombak sagara laut supitan Sunda ngadadak rame cing corowok jawara-jawara merak ngarempug Jatnika. Harita balesur hiji tumbak ngancam Jatnika. Lap Jatnika ngelok tumbak pos ngaliwat. Kejebur anu katiir ku tumbak teh baturna sorangan nyaeta tumbak nu digiwarkeun ku Jatnika. Kurang ajar. Hayo raponan piranan jelema hiji. Urang merak kacida ambekeun anak seak nyerang make pedang. Kilok Jatnika ngakilok kek dicekal pigeulangna pedangna dirampas jelemana disundul beteungna ku pereup. Aw. Tulung. Dijebur ka laut teu bisa hanjat da puguh satengah teu eling. Awas.
seak ti tukang nyebet deui Jatnika ngelok ces beteungna ditusuk ti handap. Aw, curalit kecebur deui ka laut. Getihna mani beureum di luhur cai. Jelemana ti lalap bareng jeung nu disundul angen ngalalap teu bisa hanjat deui. Geus puguh ari nu katiira tumbak mah. Balad urang merak tambah ngamuk ting parasat pedang-pedangna ngancam nyawa lawana, tapi pikeun Jatnika leuwih ati-ati panon jeung perasaan dihijikeun. Tingkar, ayo tingkar. Cuk corowokna urang merak harita keneh geus ngalingkung kenca katuhu dina masing-masing parahuna. Maneh teh masih keneh ngalawan ka dewek jeung sabatur-batur? Tong loba omong, hayo maju lamun aranjeun bener-bener lalaki. Jatnika geus kenca katuhu nyekel pedang beunang ngarampas ti musuhna. Musuh-musuhna nempok ku teunengna jeung kakesitan Jatnika ngarasa oge galimir kabeh pati nglaragog pada arasa asa arek majuna. Jatnika nunggu serangan musuh bari mesem tanpa ludeng serta tandana nguntup ka musuh. Panona gular-gilar linghas tur seukeut. Maju. Ayo silaing heula. Silaing heula. Tungtungna kalah ka patuduh-tuduh jeung pada baturna cek ieu silaing teh heula, cek itu silaing teh heula. Akhirna mah ting harulang teu puguh bari ngacungkeun pedangna, ongkoh ngan tinggal genap urang deui. Da anu tilu geus jadi wadal Selat Sunda. Ae geuning harayam lisung silaing teh. Ngeplek jawer ngandar jangjang, miuni hayam kabiri sari laing. Ayo maju, ayo. Jatnika mapanas ka musuh-musuhna bari nyerengeh ngahina. Balad-balad merak pating harulang maralohok teu bisa ngajawab da kapeupeuh pangaruh ku Jatnika. Tuluy silih reret jeung pada baturna kawas nu pada-pada ngajak lumpat. Wah, aranjeun ayeuna pisan jara di wadah laut Sunda. Jatnika gerak ngulawit-ngulawitkeun pedangna dipuntir-puntir persis nu demonstran main pedang dua kenca katuhu. Lari. Brung parahu-parahu musuh mabur di welahna patarik-tarik. Jatnika buru-buru nyusul ti tukangan bari cocorowokan nyingsieunan. Wah, malodar sia, pek da moal burung diudag masih nepi ka mana oge. Komo silaing mah nu panderi dicacag sia. Atuh nu panderi hampir-hampir tegetihan bujurna kokop-okan geus asa celep wae pedang Jatnika kana pundukna. Ngawarelahna beuki sabuat bari carulang cileung ka tukang sedeng Jatnika titukangeun babaturanana seuri bari pokna. Malodar sia. Malodar, modar. Musuh-musuhna beuki tambah karo koplokan bujurna ngalawan geus eleh pangaruh gosna ku Jatnika. Jatnika oge geus tingsieunan serta kalalaburna beuki tarik mah manehna malik deui ka tukang teu tuluy ngudag. Lantaran ceuk pamikirna lamun terus diudag-udag pasti bakal tambah deui batur-baturna. Sok komo lamun geus nepi ka basisir mah. Hah, ieu malin oge jago laut atuh. Sugan teh mah bajak kitu. Boro tadi rada gimir rek ngalawanan teh. Sing hore ngareplek jawer taya kabisana. Aranjeun arek menta parahu sidik ieu parahuna dasar wapisan sapotongan jeung anu ditarumpakan ku maranehna bieu. Tapi nah ari herni kusaha diparalingna atuh. Jatnika ngahulang mikiran saha anu maling herni manehna ngarasa loba kacuriga. Nah dipaling ku penjahat atawa ku sato-sato galak atawa kerem ka laut digusur lauk gede. Waktosna kabujang saya pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.